Keur masih keneh sakola nyampul buku nepi ka ayeuna boga budak sakola nyampul keneh buku. Besti bareto mah teunana mun sakola teh nyampul buku ku sorangan, ayeuna mah boga budak disampulkeun buku teh kudu ku inung. Ieu ge nyampul buku dadakan soalna isukan teh arek asup sakola. Ari sapanyatenana teh lamun misalna geus boga budak mah meureunan libur moal nyampulan we buku. Lain kalakah libur ieu kalakah namahan geuningan. Salama moal disampul buku teh tapi da diilik-ilik asa teu mantes kitu nya. Jadi we jeung dudak dadak oge teh disampul tengah peuting oge. Tapi masih keneh untung nyampulna teh warna coklat kabeh baheula mah keur sakola aya nu warna beureum, aya nu warna ungu, aya nu warna koneng sampul buku teh. Harita mah keur teunana sakola teh sampul buku warna-warni kos pelangi. Tapi da zaman ayeuna mah jarang geuninganan besti anu disampul bukuna teh. Soalna ieu ge budak teunana lamun misalna 2 bulan teh masih keneh rapi, 2 bulan ka ditu mah sampulna teh eueuh laleungitan. Buku paling tukangna teh aya loba gambaran curat-coret teu pararuguh geuninganan. Ari buku matematika onaman di tukangna teh dipake ngajumlahkeun. Nah ieu buku nu lainna besti. Bener besti setiap bukuna teh aya we curat-coret nu teu pararuguhna teh. Lamun henteu tengah-tengah bukuna teh ninganan sok dicabutan, sok dijieun ka kapalan we geuninganan ujung-ujung nama beak si buku teh lain dipake belajar ieu dipake nyieun kapal. Teunana mah keur sakola mahi 10 buku sataun ayeuna mah teu mahi besti kudu 20 siki sataun karak mahi. Geuninganan nyampul nama anggeus-anggeus besti tuluy di ngaranan tapi ieu teh rek diguntingan heula si ngaranna teh. Biasana mah teh masok tulis tangan tapi da kulantaran hoream nulis jadi ayeuna mah meuli we di print da babari. Ku zaman ayeuna mah naon nu eueuh teu da besti lamun misalna aya duit mah hayang naon we ge aya. Lamun misalna boga duit mah dikulikeun ka batur daekeun nya tapi da kulantaran ukur 10 siki mah nya we kudu dikulikeun nyampul buku. Gawean ku sorangan ge henteu nepi ka 10 jam ieu teh ngagawean nyampul kieu teh. Eta we ku horeamna teh geuninganan besti. Jeung deui besti teunana mah lamun nyampul buku atawa nempelan ngaran kieu teh sok tibalalik bukuna teh. Kadang nempelkeun ngaranna teh di belah tukangna lain di hareupna ieu lamun masang plastik onaman arek di hareup tukang ge sarua bening. Lamun misalna diharudum ku plastikna kieu teh paling heula sabulan besti geus sabulan ka ditu mah arareuweuh laleungitan si plastik bukuna teh. Tuh kan nya besti kalakah tibalik geuninganan masangkeunna teh jabar diplastikan ieu teh dibuka di we ditempelkeun di hareup. Hungku resikona lamun misalna meuli ngaran ditempelkeun kudu taliti kudu diilikan heula. Mah tadi we sakalian ditempelan ngaranna plastikana teh meh teu gawe 2 kali. Tapi da kulantaran hoream ribet teunana masok gawe 2 kali we kajeun lila oge. Ngaran pelajaran mah can ditulisnya besti soalna can aya jadwalna lamun misalna geus aya jadwalna karang ke ditulisan deui. Ieu ge disampul kabeh 10 sikianana teh jaga-jaga we besti besi aya buku PR. Tapi da biasana mah 8 pelajaran lamun teu 8 pelajaran. Tapi aya untungna keneh nya besti lamun misalna asup sakola ganti buku masuk ku budakna tara ku tenana sina diajar. Lamun nyampul buku nama besi teu rapi jadi we dipang nyampulkeun heula. Nya pan besti ayeuna mah diraraping ke mah geus asup sakola mah teuing kumaha bentukanna. Nyampul bukuna teh geus anggeus besti ayeuna mah urang mindah-mindahkeun heula we ieu tah kana tempat pensilna aya penghapus, aya pangserutna, aya pulpena. Ari anu dipake nulis nama pensil besti tapi da kulantaran hayang cenah diajar jadi dipang meulikeun. Ayeuna mah tinggal bebenahna ieu teh nyampulna anggeus mah asup-asupkeun di we kana jero eta runtah nama biasa we digulung